Bismillahirrahmanirrahim. Di antara tanda akhir zaman deket ka kiamat, Wa min alamatis sa'ah kasratu waladiz zina. tina sawarehna tanda geus deket datang kiamat, loba anak zina. Insyaallah kuari Lain di kota-kota gede bae, kampung-kampung kuari perzinahan geus merajalela, mabok geus merajalela zina sepuhara jas. Ngomong salah teu ngomong salah. Geus kitu bae teh. Lain eueuh kiai ja kiai da zina. Lain eueuh kiai ja kiai na ge mabok. Emang kiai nu mabok mantak lamun polisi mabok wajar polisi mabok. Nah cak polisi aing mah diwajarkeun tangkorak sia meureun. Atuh cak kiai da kalau nu mabok emang nu mabok kiai balaya. Geus coba kiai cenah bejakeun moal emang ngabejakeun teh loba bae geus ulah kaget. Mencana kiai nyaho nu bebeja ka aing. Aya kiai ti Jakarta bebeja ka kula silaturahmi, sanggeus silaturahmi ditanya ku kula status bawahnya dai. Saya kesini mau tanya sama kiai, saya kalau enggak pakai ekstasi saya enggak bisa ngomong, bagaimana cenah kiai? Ih budak kudu dibodem ieu budak. Sakai kiai goblok ge. Nyaho kula lain hiji, sakula dipancing heula ada berapa teman Bapak Ustad? Ada berapa? Ada banyak. Siapa? Dibejakeun nya A, B, C, D. Oh. Nyaritakeun ye lamun teu nenggak heula nyana teh grogi. Daetan mantak nenggak heula, geus cenah atuh tenang cek kana. Nyaho kula. Disebutan ku nya rekannya teh A, B, C. Mantak kurang geus nyaho jasa. Lillahi ta'ala lain lalaga. Allahu akbar. Atuh kumaha teh nyaon aja nyana silaturahmi aja bebeja kos kitu. Nyana dek ngajakeun hukumna bagaimana tuh kiai? Masyaallah, kari dia siku kabalingar teuing cak hate. Atuh dek naon nganasehatan batur aya sia pinuh ku tai mah goblok cak hate teh. Aya kos kitu sagala badak. Lamun kula ngadenge teh ki di anu cenah aya kiai anu. Oh bagus. Nyaho padahal mah hate. Di kiai diadu cenah muludan aya kiai anu. Oh bagus. Tetep bagus bae. Tapi nyaho hate mah anu pernah dicaritakeun teh sugan ku geus tobat cak hate teh kitu. Nyaho teh kula nyana dipancing ku kula sabaraha. Masyaallah. Inggis bentak atuh eueuh Dasar ka masyarakat. Geus kieu bae tuh ja kiai na mabok atuh kumaha. Kiai na mabok. Ongkos polisi nangkep sakitan mabok polisi geus beres asupkeun ka penjara beres gasupkeun nyana mabok. Saya kalau nggak mabok nggak bisa nangkep dia goblok udah coba ya. Polisi eta kos kitu saja deh ge moal bejakeun pokona nyaho aing 155% nyaho. Nyaho jasa. Tapi teu sakabeh polisi kos kitu aya nu bageur. Mana anu bageur nyaho kula nyaho. Aya seorang polisi datang ke kula nyana nanyakeun, "Pak Kiai, saya silaturahmi, di samping silaturahmi ini saya mau tanya hukum." "Emang kenapa?" "Saya diangkat oleh seseorang, kemudian seseorang tersebut yang angkat saya tidak punya anak. Istrinya juga tidak ada, sekarang meninggal dunia. Saya anak angkatnya, kemudian tidak ada oret-oret hibah atau apa. Jadi ini harta banyak. Saya ini anak angkatnya, tapi saya tidak dihibahin dan tidak ada tanda-tanda surat bahwa itu untuk saya. Ini bagaimana?" "Aduh sekolah itu mah bukan bapak mah tuh nggak ada." "Ya nggak apa-apa ceknya. Tapi ini harta harus dikemanakan? Saya akan tasarruf ke cak otak kula. Eleku polisi anak ustad mah ribut ya. Tapi ya polisi mah hebat. Lu hebat dibejakeun hebat bae ku kula. Hebat eta teu daekeun.
berarti nyana ieu pungli di jalan ge moalekeun ka jeung kumaha ge eta tinggal dicokot doang ku nyana jabatan aya di nyana nu nyaho kabeh ge nyana anak angkatna bapana mawat pamajikanna geus ti heula tinggal sanyana-nyanana doang mamang eueuh nyana bebeja tinggal sanyana-nyanana doang nyana polisi atuh matak naon dilegeg ku nyana tapi aya imanan teu kula datang ka rimbasak oh cakate berarti tasawuf di polisi berarti polisi tanya heula ku kula lalaunan dari mana dari Jawa nama beres pada bijakeun ku kula aya terus pernah nyantren pantes Masya Allah atuh polisi ge nu bener mah bener bae atuh bener bae kiai ge teu bener mah teu bae sarua bae ieu atuh nu kiai mabok kula nyaho polisi bener nyaho ngan lolobana teu bener polisi tapi aya nu beneran eta hiji di Jakarta deui hebat jasa dawa polisi Masya Allah nyana datang ka diberungu ku babaturan-babaturan rekan-rekan lantaran urusanana urusan obat nangkep ke amal diperpanjang tapi hebat eta polisi tetap nih wah aya keleh atuh di negara teh polisi nu jujur aya abri hiji dua nu jujur aya tapi kuari unik na ya unik di luhur pasini presiden dipasinikeun tapi Kapolda cicing bae danrem dandim luhureun dandim naon tuh si matanya kan naon tuh nu jaho sih mah urang mah nyaona geus saukur di polsek teh naon ngaranna tah Koramil naik ke kabupaten naon Kodim nah Korem 2 naik deui ka luhur naon Kodam naik deui ka luhur heuh teu panggra mah eta di Kodam teh sih kumaha sih tuh teu nyahueun segala mabas polisi atuh ieu mah aing geus ngeunaheun ye kos kieu ngaji jeung nu bodoh teh ngeunaheun gua rombongan nu bodoh belah geus entek aing teu kanyahoan salah lagi siana bodoh saricing wae di luhur teh pa dieu teh dipasidikeun gitu kunaon bertindak berarti kan aya kerja sama tinggal gitu doang geus tarariis teh tinggal rakyat teh nempo bae ka luhur ji pasini geus tungkul deui macul deui ngadenge deui pasini triliunan dagang toge deui geus tentrem masalah geus kajen nyana urang-urang ge di akhirat atuh moal kasaliru engke ge nyana make bendera korupsi menuju neraka jahanam kurang di dadahan padadah Pak goblok sia dadah aing di neraka dadah saya di mana surga dong Pak saya enggak korupsi cuman duit selawat doang Pak aya beta kiai korupsina di insyaallah kai yazilah ambalaya masyaallah karim azaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wallahu min maradi azaniyatu ari awa nuzina wazani jeung lalaki nuzina fajlidu wajib kudu dijilid kulla wahidin saban sai minhuma tilalaki jeung awewe anu zina teh mi'ata jaldah 100 jilidan teh dilaksanakeun ayat ieu di negara Indonesia sebab Indonesia lain make hukum Al-Qur'anul Karim tapi make hukum HAM KUHP geus teu aya urang manuturkeun Belanda Amerika Yahudi masalah ayo bae geus aya betah mah keur jaritakeun Quran majilid ketika negara tengah jilid bakal ditanya enggak di akhirat RT
aduh aya naon abi malah teu daya teu upaya boboh sia masyarakat sia aya nu zina nyaho sia atuh nyaho ja abdi anu nyidang nage kunaon sia teu ditindak sesuai dengan Al-Qur'anul Karim kan kula mah boga atasan kepala desa abdi masa pira pamong salu rahasia Juned panggil Juned lurah yaho masyarakat sia anu zina terang kunaon ku sia teu ditindak sesuai jeung fajlidukul lawahidin minhum majal jalda miata jalda kunaon abdi mah pan boga atasan teu sewenang-wenang ke abdi kan aduh bahaya saatasan sia samopok panggil camat kitu kene panggil bupati weuh geus direnteng-renteng ge bupati dipanggil gubernur pan abdi mah boga atasan saha ya yang sudah maklum RI 1 panggil cek presiden saya kan cuma melaksanakan itu kan hasil godogan DPR dipanggil wah geus moal bisa ojah ke dihareupeun Allah mah di Rabbul Jalil DPR dirantai MPR dibelenggu seluruh pemerintah dirantai kenapa tidak melaksanakan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim enggak apapun yang terjadi ngegejebu kuari mah tenang ada harga aja sekian tah fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah kunaon teu dilaksanakeun tuh tinggal kiai dipanggil kiai aduh malaikat lah gandeng-gandeng siap nyaon teu aya sia anu singgah nyaho kunaon sia cicing bae abdi unggal ceramah nyaritakeun ngaji nyaritakeun abdi mah sakadar ayat nyaritakeun ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim adapun boga kewenangan adalah pemerintah kahayang abdi mah sami jilid abdi enggeus nyampaikeun ka pemerintah tapi pemerintah kitu-kitu bae hampura malaikat gagah kiai mah panggil ki podali sarua bohong sia sia ngajinan teu karena Allah mana aya sih cek ibu doli ngaji teu karena Allah aya teh sia balik deui sorban tinggalin boro-boro inget capek susah bae sekali-sekali ya Allah aye fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah ya Allah karim Ilma ayat wasyayukh wasyayukhatu idha zanaya farjumuhuma Yaitu adina sahlapan nama mun kurang di tangan dina Al-Quranul Karim tu ayat tapi wabakia hukmuha hukum nama masih kene ayat dicukupkan ku ayat Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah urang mun ngaji usul fikih nyaritakeun tentang ayat nasih mansuh aya nu dinasah lapat jeung makna aya nu dinasah lapatna hungkul maknana tetep wah eta bagian kiai bagian ustaz santri mun dicaritakeun ku ari atuh ada jadi caritakeun ke sapira dagang geus nyaho di mana kapuyang-puyang nyaritakeun kos kitu geus eta mah kos kitu bae eta urusan tuh baheula aya hiji jelema ngaranna Kimahi jeung Ki Go jeung Nyi Go midiah nu dicaritakeun dina hadis Bukhari ketika turun ayat fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah nyana ngalakukeun zina sanggeus ngalakukeun zina mata hate inget ka akhirat ieu di akhirat mangke bakal dibeulung di neraka jahanam
boro-boro engke ayeuna kena rokok bae kena kembang api bae sakieu panasna komo engke usul ka Kangjeng Gusti abdi teh galaksanakeun hiji pagawean nu teu bagus naon abdi teh ngalakukeun zina cek Kangjeng Nabi lain zina meureun ngan ciuman doang zina dianteu ku Kangjeng Nabi geus teh langsung meureunanan ngan sakadar sosonoan kitu doang. Maaf saudara Zamsudin atau Haji Dadang Bazar au Gazirawi Gintung ngarep pulang karena saudaranya ada yang meninggal dunia. Saudara Zamsudin atau Haji Dadang Kampung Bazirawi Gintung. Nah, iya di mais bebeja ke gobedia bebeja sabada dibangbalerkeun tetep ngaku. Akhirnya diranjang begitu ditanya geus kawin ya ontoran aja sampai pae nyokotan batu sahabat segede kieu ditimpa ceger cek sahabat kula tewasa ketika kena huluna haju mancer getih Masya Allah asana ngaleketeh cak jadat ketika huluna kena terus malancer terus anu kena matana mata mancer kuabeh ngarasa teu daya teu upaya tapi ketika bebeja ka Kangjeng Nabi can sabaraha siksa dunia mah engke mah dibeulem aut-autan kabeh bakal kalaluar getih jeung naana terus saya Kimais jeung Ki Gomedia dipaehan diranjam datang ka pae bejakeun ku Kangjeng Nabi sesuai jeung hos rohna diangkat ka surga Firdaus. Masya Allah milih dirajam di dunia eta lamun dilakukeun ku hari di Indonesia rajam atau wahad setengah negara baya kabeh setengah negara bisa mun urang ku hari jumlahna aya 250 juta berarti ke 100 juta bayar ada kosong ya negara ieu ada kosong ya Allah nu zina tetep bae lembaga gede berduit dah hese nyaritakeun adalah iyalah zina jadi hukumna ranjam lamun muhson guer muhson cilik Masya Allah ila juzakari bifarjin muharramin li'ainihi khalinani syubhati mustan yujibul hadda ari ngasupkeun zakar teu kudu sapanjang zakar asal hasapahna asup mun aya hasapahan hasapah teh gegending teh helm ngasupkeun helm nah geus wajib ukuran hasapah mun eueuh hasapahan ukuran hasapah urang Indonesia sabaraha senti nya nama eueuh hasapahan diukur betang tungan model kos kieu akurkeun jeung nu aya hasapahan sabaraha senti haju asupna sakitu wajis wajiban Masya Allah diasupkeun anak ka mana di farjin muharramin kana farji anu diharamkeun kabobogaan awe bobogaan belah hareup paranti eta tur nu diharamkeun zatiyah ngasupkeunana sepi tina syubhat lain wati syubhat tur mustahan cek watak
artina parji bangsa Adamin hirup mustahan ngaranna pikahayangeun biasa nu hirup mah beda jeung nu paeh na ieu yujibul hada ngawajibkeun kana zaid zina jeung indun ya ngasupkeun bobogaan atawa ngasupkeun hasapana atawa ukuran hasapa bagi nu eueuh hasapahan diasupkeun kana bobogaan awewe nu diharamkeun ngasupkeunana lantaran eueuh hubungan pertikahan sepi tina subat lain wati subat tur pikahayangan sebab hirup zaid zina wajib dihad indun wajib dihad lamun guer muhson 100 jilidah. Ya Allah ya Rabbi, Quran jelas jasa sebab lawan nu mandak dijilid abeh aman negara sebab urang wajib ngajaga turunan abeh agama kuat wajib ngajaga turunan berarti temenang diacak-acak. Ketika jelema zina ngabogaan anak zina agama moal maju dicekal ku anak zina acak-acakan kajian kukumaha taya urang wajib ngajaga turunan berarti urang teh wajib ngajaga turunan geus kulantaran wajib ngajaga turunan melalui pertikahan itu mun urang teu ngajaga turunan yakni zina kena sanksi had mun guer muson raja Allah karim masya Allah hartuna hati lamun muson jilid 100 jilidan fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah sajaba dijilid tagrib iceun 100 km atawa ka tempat anu kira-kira jana hese balik deui heulana lamun yana muhson panjang sampai paeh Allah karim kumaha kiai lamun ayeuna mah hiji awewe ngasupkeun bobogaan lalaki ngan bobogaanana ieu pisah ti lalaki artina pisah ti lalaki teh buntung aya hiji lalaki tabrakan barang tabrakan kagencet bobogaanna buntung ancleng ka hareupeun Imarangda aju nyirangga ke teu dicekel kunyana dibawa ka kamar ditanang diteneng kunyana teh jakos kieu horana disebut hulu kuya jalain hulu orai jalain ieu masa kumaha ieu mah supan nu karak bijil teh ya kunyana ditunang diteneng kebal-kebal meureunanan raya aya rada aya ser-seran coba cek nyana ieu lamun diasupkeun ka bobogaan aing meujeulna tan teu tolol terang da aing kumaha ngomongna tuh ya aya di kitabna kumaha tuh mah jadi ngomongkeun dan mendak ngaji teh kos ki ngomongkeun kieu aing podo yeuh aing pegel ya teh diomongkeun ngaji aing diomongkeun eta kos kitu tah masyaallah kumaha tah diasupkeun ku si Sarwiti biasa ngaregeur ada peureum-peureumman seti aing kumaha ngomongna atuh ese tah geus moal panjang-panjang lah nu jelas Sarwiti manggih barang lalaki kemudian misah kagencet tadi mental aju diasupkeun ieu nu dimaksud wajib dihadang teu eta kan nu dimaksud mah yo geus atua kharaja bi mutasilin kajabak wayana kecap mutasil bahasa ilaju zakar hiji lalaki anu itisal kalalaki manis tadkhalat zakaron makuana ya awewe Sarwiti ngasupkeun zakar lalaki
bari coplok ti lalaki misah eta mah pala hada alaiha kewajiban ngan tetep doraka mah doraka ngan teu kudu dihad. Masya Allah, Masya Allah. Kumaha deui lamun aya awewe ngasukeun zakar ngan lain zakar jelema nyi sarwiti liwat ka kandang kuda aja aing gua ngomong na tuh deui aing mau balik teruskeun atuh lah kuda keur gaceng ayo teruskeun ku sia ngomong lah ya aing kudu kumaha atuh kuda gaceng aja kunyana dipotong ceknya lumayan yang omeun dibawa ke kamar dia sukeun kunyana jelema eueuh ceknya ilah aya bobogaan kuda bae sedeng ieulah jadi diasukeun jadi potong da potong kudana na eta tetep teu wajib sanajan henteu potong misalnya kuda keur gaceng haju sarwiti nangkep di handap nggak daplok teman de kuda de kebo lah pokoknya mah tetep henteu kudu dihad lain kuda na lain kebona sarwiti na teu kudu lantaran eta mah lain jelema doraka mah doraka ulah hajuki cek awet na iki mah cenah meureunnan lumayan ye lain tetep doraka kan teu kudu dihad teu kudu dihad. Masya Allah. Kumaha lamun kieu isarwiti boga kawauna ngaranna Beti kakaler ka kidul kawetan ka kulon nya sok babarengan jeung si Beti ya guruntas gerentes bahwa si Beti mata majalain jelema normal ya na disebut lalaki jalain disebut awewe lain berarti mah banci barang keres di deuleu ku si sarwiti teh dibuka sampingna barang dibuka sampingna bener horeganan aya dua alat anu keom aya anu nangtung aya sarwiti ge kapi asem sakira ya bukan dua kieu nah iya aya dua jadi terjelas ka dieu mah jarang sebenarnya nu dua kieu jarang ngan aya muskil ngaran jadi muskil teh can kanyawan lalaki jeung awewena disebut lalaki ja aya nu mesem disebut awewe ja aya nu nangtung ieu can kanyawan di deui bogohna kadang-kadang nya jeung lalaki resepna ka lalaki berarti awewe kadang-kadang jeung awewe resepna ka awewe berarti lalaki berarti muskil ieu can kanyahoan apakah status lalaki apa status awewe kan engke urusanna waris lamun bapana maot mun bapana maot ieu nya warisanana sabaraha mun lalaki atul li zakari mithlu hadzal unsayain kalian awewe lamun awewe atuh sabagian lantaran ai lalaki mah nyanyuhun ngananggung ari awewe mah nganyuhun doang teu nanggung ieu sarwi teh ieu kitu Beti mun bapana maot ieu nya tak kasupkeun ka lalaki kasupkeun ka awewena kudu jelas heula ulah muskil sebab deuk dibagi waris mun nya bogo ka awewe lalaki bagikeun bagian lalaki namun nya awewe atuh bagian awewe ieu mah can jelas disebut lalaki ja osok jeung awewe jok jeung lalaki berarti awewe disebut awewe jok jeung awewe deui berarti lalaki hese tanyana teh muskil ulah nyaritakeun urusan muskil gua riba nyaritakeun sarwiti babarengan jeung muskil kunyana dibuka aya dua barangna can kajawan lalaki jeung awewena haju kunyana ditoel-toel hudang si Beti nama kerek ditoel-toel hudang kulantaran sarwiti rangda pangangguran nyeklaknya na di dieu
nyengklak di luhur. Nah, nu jadi masalah tah ieu sarwiti ngasupkeun barang muskil. Eta teh wajib apa henteu dihad? Henteu, tetep teu wajib dihad. Dataran lain zakar lain lalaki, ilaju zakar teh kudu zakar lalaki. Anu basi keneh antol jeung dirina. Ya Allah, kurang kumaha? Agama jasa ki jelasna. Anu diharamkeun li ainihi ku zatna ieu ngasupkeun. Kumaha lamun teu diharamkeun? Jadi nafsil amrina je mah haram. Haram ngasupkeunana zatiahna memang haram. Kumaha lamun zatiahna teu haram? Atuh teu wajib. Zaid kuari sok SMS-an jeung jahe. SMS ketemuan lah di McD. Wuih. Kotaan nih mau kotaan nih. Obrol Terus ngadahar goreng kotok. Doraemon kadangnya nya. Goreng kotok. Di McD jadi goreng kotok atuh. Masya Allah. Guys pakai bahasa kelembur deh guys. Ulah pakai bahasa kota-kotaan ini tersep. Nah, nyana janjian kita masuk hotel yuk. Oke deh, masuk hotel, dibuka. Begitu dibuka, zinanya. Begitu zina, beres seri, benyana barang seri, kak, hah, ji, emang sasa? itu gua pemajikan kakak, orenganan pamajikanan. Pamajikanana nyarupaan si jahe nu tadi. Jadi jahe bukna kos kitu kunyana ditiru ka salon, kemudian nana emang aya mirip-mirip lah, mirip-mirip kan baheula ge aya Bunyamin, aya Arif, eta kan mirip tah kos kitu tah. Aya Jojon jeung si Jona kan mirip tah. Aya Oma Irama jeung Nano Roman Sapat eta mirip tah. Nah jeung Dedi Irama kan eta mirip-mirip tah. Cak sia aing mah. Mirip. Lamun di Indonesia loba nu mirip-mirip loba ya Teh Octavia baheula aya nu mirip, kemudian Yani Rahman aya nu mirip di dunia urang lamun nyaritakeun Jobo non gara-gara 007 James Bond eta teh kan aya nu mirip tilu di dunia nu miripna ge. Nah Bruxelles eta teh bintang film ternama dunia, eta teh nu miripna di dunia ya tilu lain lalagaan. Nah baheula aya bintang ternama India Hema Malini aya nu nyarupaan di India keneh teh ieu keur carita nu nyarupaan loba jasa nu nyarupaan loba ieu ge pamajikanana teh sarupa jeung jahe nu tadi nya teh dimirip-mirip barang datang ke hotel biasa bae oh pikiran ki Zaid nama barang geus ngobrol je orang pamajikan anak nyangkanya si jahe kabogohnya anak nyana geus dekat zina barang geus beres orang pamajikan anak atuh teu kudu dihad atuh kudu teh pamajikannya anak hebat teh budak teh bisa nyarupaan kos gitu hebat eta Masya Allah ngan moal aya di dunia nu sarupa kakawasan Allah subhanahu wa anu akur moal aya geus nyatakeun moal bae adapun mirip-mirip aya Bunyamin jeung Irfan Akur Arif Tumuridiana teh Mama Lini jeung eta akur kemudian teh loba akur coba ge tilik-tilik nu aslina jauh tetep henteu teh aku aya persamaan lamun ditilik-tilik ge sabat moal akur. Nah ieu mah keur nyaritakeun hukum Zaid zina ternyata asli nama horenganan pamajikanana ieu teh kanyatakeun bi farjin muharramin li ainihi ngasupkeun ka farjin nu diharamkeun ngasupkeunana mun diasupkeun haram hakikatna zatiana haram ternyata dianggap punya haram barang sadar horengan pamajikanna teu kudu dihad.
ya masyaallah karim sepi tina subhat lain mati subhat lantaran wati teh aya wati subhat subhat teh kabagi tilu aya subhat fa'il aya subhat mahal aya subhat jihad ke dicaritakeun tentang subhat fa'il sepertinya nantinya hun bahwa eta teh pajar lain pamajikan horeng pamajikanana eta teh subhat mahal subhat fa'il mah nyana teh artinya subhat mahal disangka bahwa eta pamajikanna padahal lain aya subhat jihad nikah tanpa wali eta subhat eta kos karena itu ngaranna teu kudu lihat Zaid kumpul-kumpul di imah dulurna hajatan aya hajatan mah pan make seragaman ai para hiangan mah di Bandung mah Bandung Garut Tasikmalaya disebut pagar ayu make seragam keluarga seragam pagar ayu seragam kabeh make seragam nah isya brak kabeh arees capek Ki Zaid ngolosot gadinya di duluan lukisan mana pemajikan aing mana pemajikan aing wah iya di sisi ya isi aku maju dah kabeh atuh terus bae ditumpakan kuki jadi porosotkeun lah ukuran handapna doang setik diporosotkeun untuk kabeh asal etana bae geus langsung kuki gaya dipigawe eta di jeleman henteu ah-ahan deui maksudnya meren karasa isa henteu deui meren ja akur meren kahayangna teh beres barang geus beres dicaangkeun ku nyana trek cek ieu mah lain pamajikan aing mah tatanggana alhamdulillah sial Ki Zaid goblok biasa goblok teh Ki Zaid masyaallah kayak urusan hukum subhat engke didababna kumaha ya ieu mah keur carita Ki Zaid kasalahan pajar pamajikanna pedah seragam manana akur ditumpakan ternyata orang tatanggana berarti kasalahan nyangka pamajikan orang lain teu wajiban teu wajib atuh ja kasalahan atuh teu wajib dihaja kasalahan sama atuh ya Allah atau lagi ya Zaid nikah jeung hiji awewe ngaran Sarwiti begitu ditikah beres nikah terus ya tuh rejeng barang rejeng sabulan diteliti awalnya kan diteliti ngan kan loba nu nipu ku ari mah Zaid bobogohan jeung Sarwiti lantaran Ki Zaid orang Lampung Sarwiti orang Jawa Timur ketemulah di Priuk asam di gunung garam di laut ketemu di Priuk ieu sarua Zaid orang Lampung Sarwiti orang Jawa Timur kapanggih di kampung Priuk kawin nanya heula wit aslinya lu dari mana sih? Saya Lampung. Bapak lu masih ada? Bapak saya tuh ada. Status saya janda. Jandanya janda punya anak apa enggak? Belum. Maksudnya udah punya anak belum. Oh berarti belum turun mesin loh. Belum. Oh kos motor Honda we. Maksudnya turun mesin di kotor ya waktu. Ya Allah hubungan saya hubungan dikawin nah wait itu kalau mau kawin mah kan ada walinya iya nggak apa-apa nanti bapak saya suruh kesini aja iya dah nggak apa-apa nah kawin lah di dia bapana digeroken ke dia kawin baik barang sabulan kajahoan horenganan Sarwiti manipu eta lain bapana kalauhna orang bapana mah di Jawa Timur atuh teu dibejaan sama sekali aya gegeraan nikah prosesna lah geus bae diakukeun bapak bae ditanya ku Ki Zaid ini bapaknya iya oh iya punya anak berapa 3 cek nanti ya mandal mah sabaraha geus bae biasa nipu ieu ngaran dibere duit ku Sarwiti geus nikah tah jadi kasalahan Zaid kawin ka Sarwiti horeng teu diwalian jawali nama di Jawa Timur diakukeun we tetangga nu aya teh walina
atau nyieun di Jakarta sabela bawa ka dia wali nah ieu Ki Zaid kasalahan pertikahan berarti subat jihad eta teu wajib azar wa bayat tujuannya nama teu salah teu naon bat mun usarwiti nama salah ieu Zaid tuh kitu Masya Allah kesimpulan nama aya hiji jelema zina nasubkeun bobogaan kana parji awewe nu diharamkeun zina ngaranna memang asli hakikat bage zina lain kasalahan jeung lain pamajikanana dina hakikatna bener-bener zina nyana teh sumpina subat lain subatur hirupkeun yujibul hada Zaid wajib jihad hidun zairab wajib jihad Masya Allah itu jalan diceritakan jalan sing hade urang ulah sampaikan ke zina lantaran di dunia terselesai di Rabbul Jalil bakal diselesaikan na'udzubillah min zalik wa min zalik jaga sing hade persinahan lain nama geus macam-macam baheula mah sumpat-sumput kuarimam percis kos di zaman jahiliyah masang plang nan baheula mah plangna langsung dihareupeun tempat kuarimam melalui SMS melalui HP nawarkeun diri Masya Allah mimiti gambar nama ke jilbab pencet deui gambar kedua jilbaban pencet deui geus teu make rok pencet deui teu make baju pencet deui wala kutang wala beha wala sembak istuni ngeborosol kos orok bae eta di HP eta kos kitu bener kan oh sia ya nya na tarolol masang tarif sabaraha kada juga tarif ada aing nyaho tingana aja punya ditawar tolol kelas bintang film internasional harga nangge saya kelas bintang film nasional ge saya kelas bintang film figuran ge saya kelas anak jalanan ge saya berbagai kelas ge saya baheula mah urang kudu ka hotel deuleun ku urang dibuku hotel urang teh akan asup ke hotel berbagai kelas aya hotelna kakarak nah tingkat 1 tingkat 2 tingkat 3 mah tama bener-bener ngees tama kadinya ngees tapi tingkat 4 tingkat 5 kaditu geus lain ngees ditanya butuh selimut Pak sugan teh selimut naon orang selimut air ramuan atuh kula di hotel kula kan urang Garut kula mah ieu urang Garut pemajikan ka Cipanas coba ge di Cipanas Garut nu jualan selimut ambual aya ti mimiti selimut hideung datang ka nu koneng aya eta Cipanas Garut Masya Allah karim mentak satu sisi kadang-kadang orang butuh untuk rekreasi ke tempat gitu di sisi lain dipakai kos karari itu menceritakan Ciamis, Tasikmalaya, daerah-daerah tiris, geus puguh Bandung Parahyangan, Cipanas geus Ambalaya, Jakarta geus kabeh na tempat zina teh. Baheula mah masih sumput salindung. Keur zaman kula masantren di Garut, naik bus Merdeka Bahagia PPAP baheula mah sakitu. Turun Keramat Jati naik kitu di mana kitu ngaranna Cililitan, turun di Kebon Kelapa. Padahal kudu ka Cicaheum marita teh ngan kulantaran hayang naik tol jalan tol anyar Jagorawi geus Kerabat Jati naik padahal hese deui eta ti Kebon Kelapa ka Cicaheum mah hese nya mau timbal nya berat coba bayang ya tol kali ya datangna Kebon Kelapa ke Kebon Kelapa naik angkot ejo datang ka Cicaheum baheula mah kitu eta teh keur carita kieu di mobil teh Jakarta kadang aya polisi eta teh nempuan tukang-tukang koran, tukang majalah didilean lamun aya gambar-gambar porno langsung tewak baheula masih hebat kene tahun 81 82 masih hebat kene aya kene operasi tentang gambar-gambar nu kos karari itu kadang-kadang kan urang ieu bae tukang majalah teh Pak noel ka urang
sugan teh naon dibukakeun mau sekurang gaji mau dan enggak nih itu pengalaman kula itu mah langsung zaman masantren tadi Cililitan teh gitu dah kadang digerogol kene kan gede ke Grogol naik ke Madi datang itu naik bus kota ke Cililitan eta di jalan tukang koran tukang majalah noel we ka urang set nyedak gitu nyedak ka urang dan sugan teh naon dia lagi mau di dulu rada kebel neulana enggak sekurang enggak sebab kula emang nyaing mondok melinu kitu sakate teh kecuali nyana mere ka urang hadiah lain deui nih cerita pengalaman kula eta teh sok aya operasi polisi teh baheula mah hebat kuari mah jeung polisi-polisina meuli nu kos kitu meuli polisina bahkan jualan polisina ge jualan da kumaha aja mah geus acak-acakan kuari sebab naon atuh pan terus teh katahan kuari mah melalui HP baheula bawa HP nu kos kitu bae baheula mah masih hebat kene aya operasi kuari atuh HP geus geus asa nyaritakeunana mantak lamun boga anak kuari teu masantren deleukeun ke kaditu akidahna sakadar sekolah SD SMP SMA pugu di SMP geus zararina mun teu masantren rugi lantaran engke cilaka jang dirina kula ngan sakadar ngabejaan doang kadituna wallahu alam bakal kumaha ieu mah perzinahan geus ambalaya masantren marada deres we jangan ngadenge tentang hukuman zina ngadenge neraka dan lain sebagainya rada ngerenyet nah alhamdulillah masih kena aya jelema anu masantrenkeun anak anu ulah aya ketemu anjeung awewe khusus bae pesantren lagu lah pesantren modern emang salah lain salah kapangide aja nu sadar itu cek kiai na ge atuh tamatu nganjang resmi lain salah ngan bab kos kituna dekat tulungan nah ieu perzinahan kumaha lamun dubur wa dubur zakarin wallahu a'lam